A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan nama musyrikin matulah ngabangun masjid telayak tebagus. Seyogia bagi kafirin musyrikin anu bebeneran nyana dina kamusyikanana syahidina ala anfusihim bil kufri anu bener-bener ja omonganana ge omongan kafir pagawean ge pagawean kafir tingkahna ge tingkah kafir teu layak cek Gusti Allah ngabangun masjid eueuh hartina sebab ngabangun masjid lain sakadar wujud masjidna aya derajat-derajat tersendiri nu mantak teu meunang bagi musyrikin jeung kafirin non muslim ngabangun masjid titik. Nu kudu ngabangun masjid main nama ya'muru masajid Allah taya liana nu kudu ngaramekeun masjid ialah jelema anu man amana billahi ji nu iman ka Allah dua wal yaumil akhir nu iman ka poe akhir tilu wa aqama shalah anu sok ngalaksanakeun salat opat wa ataz zakah anu sok ngalaksanakeun ngaluarkeun zakat lima wa lam yakhsha illallah nu teu boga karempan jeung kasieun kecuali ka Gusti Allah subhanahu urang tanu ngabangun masjid bahasa lagi innama ya'muru wa adawatul qasri illa innama atau la taqdimul ieu bahasa mun geus make innama berarti pasti qasr jadi gak bangun masjid baula diserahkeun ka kafirin ka musyrikin ka non muslim saha nu kudu bangun masjid layakna jelema anu kasifatan kulima hiji man amana billah nu iman ka Allah nitah nyieun masjid Allah urangna iman ka Allah haju ngabangun masjid mantap nyambung berarti ketika kafir ngabangun masjid teu iman ka Allah sedangkan paranti ibadah ka Allah atuh teu nyambung berarti aya unsur lain anu urang bakal eleh. Nomor kedua wal yaumil akhir sebab dampak ieu masjid bakal engke kapanggih di akhirat. Iman orang ke yaumil akhir ngabangun orang masjid nyambung atuh engke di akhirat masjid bakal dijieunkeun perahu kapal yang nyalametkeun umat-umat anu cilaka. Tilu wa aqama shalah emang paranti salat masjid mah jang naon atuh dibangun ge ai haju leuleungan mah teu dipake salat jang salat urang ngabangun masjid kemudian datang jelema ka masjid ya Allah ya Rabbi bangga urang masyaallah karim kunaon banggana aya keramik kurangan di dinya masyaallah aing pernah 10 meter ngahutang ka material can dibayar gua dige tah eta aya satu kebanggaan aqama shalah obat wa atas zakat lantaran biasa nak baheula zakat teh ditampung di masjid kemudian fakir miskin datang sebar-sebarkeun kan di masjid fungsina jang syiar agama ataz zakah mata dibuat di Al-Qur'an jeung walam yakhsha illallah teu boga kasieun jeung karempan kecuali ka Allah lillahi ta'ala ulah aya unsur-unsur selain daripada Allah urang makan loba kasieun sia bangun aku naon ngagantar aya atasan aing teu bagus sia kunaon eta ngabangun waduh dititah ku komandan aing teu bagus hiji bae boga kasieun Allah sebab urang diciptakeun ku Gusti Allah diurus ku Gusti Allah bakal balik ka Gusti Allah Allah nitah beramal ieu amal naon ieu panitah Allah engke urang bakal ngaharep kanu nitahna sieun aing mah lantaran amanah ye sia dibere amanah ta ilmu dipake naon sia ta ilmu sia dibere amanah ta umur dipake naon ta sia umur sia dibere amanah ta dunia dipake naon ta dunia emang urang moal dihitung sabaraha taun aing mere umur ka sia salila sia pemuda datang ka payah teh sabaraha taun digunakeun naon ku sia umur sia tah eta tah nu bakal urang bakal ditanya aing mere dunia ka sia dunia sia teh nu aing tapi dititipkeun ka sia dipake naon ku sia ayo
aya tulisan-tulisan anak kita tanu pake kasieun ayo dibere ilmu sia ku aing kurang kumaha aing mere ilmu ka sia digunakeun pake naon salila hirup ilmu sia teh amanah eta teh ti aing teh disampaikeun jeung unsur penyampaian kumaha ayo coba masyaallah lamun urang ke ditanya ke di hareupeun Allah kumaha walam yakhsha illallah eueuh kasihan kecuali Allah hiji bae di dunia paling ketembak di dunia paling ge di itu penjara di dunia beres tapi di akhirat salam Imam Hanafi mah diseret kita nyaritakeun ngomongkeun bahwa Al-Qur'an jadid bisa Al-Qur'an gadib seret manehanana saya seret sidang deui sidang tanya kumaha jadid apa hadis qadim apa jadid gadib sakit tugas di kieu-kieu kita penjara kajeun cek Imam Hanafi masyaallah justru di jero penjara Imam Hanafi ngarasakeun kalazatan ketemu jeung Allah Subhanahu wa taala. Eta mah hanya sahabat. Di jero penjara terasingnya jeung makhluk-makhluk. Nikmat poregadan di penjara teh. Bisa wusul ilallah. Bisa ningali ka Allah ku mata hate. Ya Karim Allah. Nah, mantak ieu masjid nu ngabangunna urang sebagai mukmin. Sakumaha tadi keistimewaan masjid anu luar biasa. Lamun jelema boga dunia kemudian haju siap ngabangun masjid terutama di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Jelema ngabangun masjid di pinggir jalan, kemudian jelema lewat pas waktu salat, terus nyana salat di dinya eta mah geus teu kudu caritakeun buanjana anu buadana anu wah eta mun carita. Nyadiakeun sarana salat di pinggir jalan saha anu liwat butuh salat geus wah raja saya ya Allah wah raja saya tuh gaya jelema peting-peting jam 12 kahujanan aju manehna teh anu leuwih mah nu sugih hajunya nah hayang endong keketrok ka imah nu sugih ketrok siapa nu sugih saya ada apa ini saya kehujanan oh iya saha ulah terus bae bari dibuka ke lawang saha sih sabenerna hayang dihormat cenah ulah minantu Allah beuh poharamat setengah kiai jelema gitu tah setengah kiai saha sia ulah minantu Allah maksudna mah hayang dihormat abeh datang ke jero teh dibere kamar nu bagus kasur nu bagus minimal atuh bere hareula kan minantu Allah ngaranna ge atuh oh pohara oh sia minantu Allah tungguan mukakeun lawang dicekel we leungeun hayo tadi ka imah Allah sia pan dibawa ka mana sia minantu Allah dibawa ka masjid tah kasupkeun dikunci tah imah Allah tah sia nu sugihna sableng meureun teh nya sial tah nu sugih tinggal eta mah setengah kiai di masjid atuh kieu mah aing teu kudu kanyana cek jangan teh yang bisa asup sorangan yo tungtung tiris bae di masjid panjana hujan gede pannya tiris pan salah ngomong aing dek sok-sokan tadi mah abeh pajar wali meureun gitu sagada minantu Allah atuh dibere ka imah Allah tungtung nama teh isuk-isuk nyeri beuteung bae pan kapagi jeung nu sugih teh hakan tah minantu Allah teh sia ai ka aing ulah sok sambarangan tah jadi urang ulah sok sambarangan ngomong masyaallah kari tah eta masjid kumaha jelema nu ngabangun masjid fasaulaika ayyakunu minal muhtadin maka berharap jelema nu kasifatan ku lima sifat tadi teh hiji man amana billah dua wal yaumil akhir tilu aqama shalah opat atazaka lima walam yakhsha illallah eta ma'u ayakunu minal muhtadin jelema eta anu menang pituduh ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala
namun orang mampu ngabangun masjid ku sorangan luar biasa teu mampu atuh kuduaan teu mampu urang kulimaan teu mampu mah atuh urang babarengan bae jeung masyarakat ieu urang babarengan ngabangun masjid ulah sok diserah-serahkeun ka kafirin ka musyrikin ka non muslim bahkan lamun aya nu nyumbang cek fikih mah teu naon nu nyumbang ti kafir teh tetapi cek ahli tasawuf teu kudu gagah muslim lantaran dititahku Allah mual misrek nu nitahna ge Gusti Allah asal urangna nu bener Allah maha kaya maha segala-gala engke ge loba anu urang aneh lamun urang nuturkeun perintah Allah loba nu aneh ge bakal lamun urang teu nuturkeun perintah Allah kara bangsa cupet Allah nu nitah tuh nyin masjid dititah ku Gusti Allah ayo geus huhuluan ku urang lamun urang jadi tokoh masyarakat bangun urang ulah sok hayang ulah sok ieu duit kumpul dipake heula usaha tah eta nu kosok arah itu teh sababaraha panitia masjid anu haju maot panitia masjidna ternyata anakna dararatan ka imah aya tulisanana ieu abah teh jadi panitia masjid ieu duit masjid di dahar kunyana cenah kiai teu nyaho ka mana ngaleosna jumlahna aya 150 sekian juta kumaha cenah teh kiai ganti waduh cenah kiai ganti duit dari mana aya kene sawana tahu aya jual kan karunya nyana di jero di jero kuburan ya Allah deui jelema anu ngahutang ti panitia masjid ai panitiana mah henteu ngan dihutang ku babaturanana dipake usaha aju teu dibayar teh kumaha cenah kiai teh kumaha bayar gitu kiai mah cenah ngeunah bayar atuh kami jang mayar terserah sia ieu cenah kumaha atuh kitu ayo guys dibayar itu duit masjid Masya Allah ada sih gak ada lupa jasa kasus masjid aya deui ustadz nun teu daekeun diganti manitian masjid pokona salila aing hirup masjid mah ieu mah dikontrak waing bae di urusan matu jam teu ieu duit bangga ngalir bae di masyarakat diberitakeun teu naon teu ulah loba omong pokona mah sia mah hayu bae deuk jariah mah jariah bae geus kumaha aing bae korenganan dileg-legan boh alabatan orai karung eta aya di nu kos kitu eta carita masjid mah aya eta nu kos kitu bari ge ngaji jeleumana wah cenah kieu cok nyaho bae kadeleuk wae ulah hudang ulah tenang jangan ku batur tuh sia masjid ya Allah geus bogo teh anu maca khotbah yang dibayar mah teh mah tololna deui ti tolol teh masih 5 kilo ka ditu cenah kiai tinggal kiai bonya khutbah mapan salat Jumat teh mah tuh kok hayang dibayar kecuali adzan mah masalah teh hayang dibayar ge tapi ai khutbah mah tuh ulah masyaallah kari do cerita mah kieu mah teu nyahoan coretna bawa ka dieu kusia kitabna nu mana ayo coba khotib kudu dibayar ayo coba ka dieu soekeun sungut sia ku sia heran aing mah engke mah nya mah salat lohor ge hayang dibayar asar magrib pangmayarkeun aing geus mending ngasupkeun kunclungkeun ka sumur pareum mabak cor aing heran di akhir zaman salat teh kudu mah puasa ge hayang dibayar sia ambo parangsana fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin ialah jelema-jelema anu ngabangun masjid nu kasipatan ku 5 iman ka Allah iman ka yaumil akhir ngalaksanakeun salat ngaluarkeun zakat teu boga kasieun kecuali ka Allah na la yakunu minal muhtadin nyana anu menang pituduh ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan eta tah ayat tungtungan walam yakhsha illallah ulah boga kasieun
kecuali ka Allah. Jadi nu di deuleu nggak bangun masjid, majelis, mushola, pondok pesantren hiji be Allah. Ulah aya unsur-unsur nu lain. Karak ya Allah. Jadi ke surang jelas satu guaring instruksi ti Gusti Allah tinu bogana tinu khaliqul makhluk siga geunaheun urang dibangunkeun masjid ku musyrikin horenganan asal siga ngeunaheun urang tararis dibangunkeun ku kafirin horeng salah tatenu kos darar itu horenganan boro-boro ngabangun musyrik mah asup ka masjid ge haram hukumna. Asup ka masjid haram hukumna. Kafir asup ka masjid haram hukumna. Non muslim asup ka masjid haram hukumna. Masya Allah tuh ngomong ngabangun. Lamun aya DKM kuarinde kadatangan tamu kemudian tamuna teh kafir hajuna gayakeun acara di masjid haram kafir asup ka masjid. Kuaril Kapolda Banten teh kapan Kristen sedangkan di urang teh loba acara-acara nah ieu Kapoldana asup ka masjid haram asup ka masjid dah haram dikecualikeun aya kepentingan negara asal geus kecuali bae kan eta mah toleransi urusanna aslina mah kan haram aslina mah haram kecuali aya kebutuhan urusan politik kebenarannya bergelut di kewilayahanana anu memang kumpulnya di masjid dikecualikan masalah sebatas nyaritakeun kepentingan negara di luar eta tetep haram. Bahkan lamun urang ngabangun masjid kemudian aya tukang bas teh non muslim haram masjid dibangun ku tukang bas lain muslim dengekeun ku ceuli sia cuma ngaji bebeneran ye ceulina buka bangun pareureum bae heran. Ente cenah kiai lah ya kaseueuhan teh nguduk ajan kokomah ge. Yes, ya jadi minantu Allah kabeh. Gara di beuteung sia ge. Oh. Sakali deui musyrikin kafirin manon muslim boro-boro ngabangunkeun masjid. Asup ka masjid ge haram. Lamun DKM ngameunangkeun asup ka masjid ka kafirin tungguan gara modar ge di akhirat dikerebegkeun di neraka. Kecuali aya kepentingan anu patali jeung nagara nyana kebenaran keur bergelut di negara contoh model Kapolda Banten. Kemudian nyana asup ka masjid lantaran aya hiji nu rek disampaikeun. Nah, eta mah utang hitung setelah nyampaikeun nyana geus teu meunang diuk di masjid kudu di luar. Wani henteu sia ka Kapolda kos kitu. Ayo coba. Bapak Kapolda yang akan menyampaikan tentang urusan situasi dan kondisi keamanan di Banten. Dengan demikian dipersilakan untuk memberikan mau itu atau nasihat-nasihatnya yang bertalian dengan keamanan Banten. Dan setelah itu Bapak Kapolda harus duduk di luar masjid. Ayo sia ditembak sia. Ya, teu beurang tah. Teu beurang diuk di jero masjid, haram. Ini kumaha tuh? Sebabnya nama kan eueuh kecintaan ke masjid. Berbeda. Jadi berarti manehanana makan lalagaan di jero masjid. Sementara urang makan ngagungkeun ke masjid. Aya aturan-aturan tersendiri kan di masjid teh. Nyana mah kan teu boga lantaran lain imahnyana. Teu nyambung antara nyana jeung masjid sebab kafir ka Allah anti, ka Kangjeng Nabi Muhammad anti. Sedangkan ieu mah wudi alil ibadah masjid mah. Tah, mudah urang ningnang boga Kapoldaan. Tah. Ya. Matak si ada tah masjid asup ka masjid haram dikecualikan aya kepentingan. Urang ngabangun masjid ya, ngabangun masjid. Ngabangun masjid nu ngabanguna tukang basna non muslim haram. Kudu muslim bae. Emang eueuh deui kitu muslim anu bisaeun. Cenah bara rengkok we kajen bengkok saeutik mah.
Iya itu muslim. Nyaritakeun tentang ayamuru masajid Allah. Innama ya'muru masajid Allah. Takmir berarti kan ngabangun masjid. Ngabangun masjid teh aya dua, hiji ngabangun hisiah, nomor kedua ngabangun ma'nawiyah. Ngabangun hisiah mah ngabangun secara finansial, secara bukti. Secara ngabangun fisik eta ngaranna hisiah, ngabangun masjid atawa islah renovasi masjid. Patali jeung pembangunan masjid ngaranna hisiah, asup ka dieu innama ya'muru masajidallah, patali jeung fisik masjid mulai dibangun pondasi sampai selesai atawa renovasi atawa tazyid memperbaiki mapayasan masjid sarua eta ge termasuk hisiah. Kaca-kacana ku urang diganti eta hisiah ngaranna. Oh iya disbangna geus teu layak diganti ku urang. Oh iya lawangna tah eta. Atau iya dipoles deui ku urang teh hisiah, mulai tina ngabangun atau renovasi atau memperbaiki mulas-mulas dan lain sebagainya. Nah ieu ngaranna hisiah, takmirul hisiah. Asup ka dieu innama ya'muru masajidallah. Aya anu ngabangun masjid takmirul ma'nawiyah. Ngesianana datang orang gadinya pakai sholat kurang pakai itikaf eta ge ngabangun masjid kene jang naon hartina masjid atuh anu mun ngesian jang naon datang orang ke masjid urang itikaf di masjid takmirul masjid ngaranna ngaramekeun masjid tadi mah ngaramekeun masjid segi bangunan kuari mah ngabangun masjid segi ibadah ma'nawiyah. Yo, urang ngajakan ke masyarakat yuk, urang ramekeun ieu masjid yuk, urang pakai marhaba malam Jumat, urang pakai ngaji nu patali jeung ibadah. Yuk, urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, poke maulidan, urang nyaho salat, nyaho puasa, nyaho zakat, nyaho ngabangun masjid ti Kangjeng Nabi. Yuk, urang maulidan atuh ulah cara Muhammadiyah. Muhammadiyah mah kunaon sih? Nyaho salat ti Kangjeng Nabi, tapi ketika deuk diramekeun Kangjeng Nabi ulah nanaonan urang nyaho ka Allah ti Kangjeng Nabi wajarlah urang agungkeun ieu Kangjeng Nabi. Yuk nyarokot apem sering hiji ayo geus pokona mah dat ditampung ku panitia dibawa ka imah panitia. Masyaallah tamirul masjid. Saha nu layak jadi imam, saha nu layak jadi muadzin, takmirul masjid supaya ngeunaheun setiap jelema nu datang ka dinya terasa ibadah teh. Tok, hayu urang ayeuna mah ramekeun ieu masjid teh sanggeus tadi bangun. Ngabangun ngaranna takmirul hisiah, kudu muslim, teu meunang kafir. Nah, takmirul ma'nawiyah kudu ahli ibadah. Nu layak dihareupna saha? Ieu imam nu layak belah dieun imam saha? Sebab naon? Besi imam hitut. Imam sholat maghrib, Allahu Akbar, menang sarokat, tut. Sak imam teruskan mulai, tuh masih apa? Namun teruskan, aduh dorang sia, nipu batur. Ya, isi tu boga wudu, batur boga. Enggak salah tay, salah. Tahu imaman kan? Nah, iya nu disisihin urang teh kan lamun nu bodoh. Weh, kumaha? Sholat cileuk. Coba kalau mau dirutukan nama adalah haji pendek kabeh, kan bingungnya nak. Mana yang nama? Salat masing-masing. Waduh instruksinya nak. Kudu batal pancen eta. Tapi kan lamun sigrep bae nu di tukangna ustad atau kiai. Tut itu. Maju ka ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Nyahoan kan di tukang. Weh, ganti suara. Langsung berangkat. Menang 2 rakaat, menang kedua. Hitut deui nya. Kan ieu kudu tah ieu nu katilu. Jadi berarti 1 kali salat maghrib 3 imam. Atuh masalah tah pala linter makan geunaheun. Coba lamun nu bodoh. Masyaallah karim. Culak kieu Noel. Kumaha? Tah ieu mah kumaha deuk gawe nu kudu cicing tukangeun imam nu ngarti gitu maksudna. Lain deuk nanaon abeh beusi selip imam. Nah iya langsung set kan kadinya. Masya Allah karim. Ulah sabarangan termasuk khutbah. Khutbah kan sholat.
ketika teu akul syarat rukuna pan aya syarat tetep khutbah mah sebab tah mah gak ganti salat. Iya, hamdalah, salawat, Quran, wasiat, doa eta kan kudu tah mah teu meunang henteu. Ketika teu akur ye pan ieu doaan atau salatan, turunkeun, naik saurang. Cek ngana ku aing diturunkeun, ulah mau. Orang langsung alhamdulillah sholatu wassalamu ala rasulillah. Tadi kula ningali ka empang ningali lauk teu parapan seorang lauk betok kok. Masya Allah karim ya Allah ya Rob cek masyarakat jadi kos kieu ya. Alhamdulillah ulah tadi ka empang ningali liang seorang liang kasih Allah. Wah ya teu beres ya. Tah eta nu ditukangin imamna ulah sambarangan. Geus aping si imam bisi kasalahan, bisi batal, set langsung plek nina. Mantak haram, Madinah, Mekah seperti eta. Tikarasa ku urang pernah kamari kula keur umroh kamari. Kamari imam batal. Imamna batal, langsung keluar ganti. Kan nina. Ulah sok kaju di arah rantep kos kitu. Ketungtung nama lain mah batal ke kajian karunya muatan dek terus bayar goblok beneran jadi bayar pan jadi imamna emangna angkot geus aya tamirul hisya ngaranna segi pembangunan anak baik ti mimiti pondasi sampai selesai atau renovasi atau tazin atau mapayasan supaya bagus. Nah iya asup kana inna mayamuru masajid Allah tetap kudu man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa tazakka wa lam yasa illallah. Nomor kedua tamirul masjid min jihatil manawi disebut tamirul manawiyah ngesianana jamual ieu Kristen mangesian masjid Katolik Protestan jamual Yahudi jeung sajabana pasti nu ngesian masjid mah tamirul manawiyah tetap baik kudu man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa atazaka wa lam yakhsha illallah. Nah asup ke ayat innama ya'muru masajidallah ramekeun masjid diperintah ku Gusti Allah dina segi pembangunan anak ngabogaan nilai tersendiri ke di akhirat lain lalawar mangpang meungpeung kurang hirup di dunia boga dunia muyah mayeh nu isuk pageto bakal ditinggalkan ku urang hanya jadi rebutan ahli waris maning ku ari pake ngabangun masjid kebutuhan di lembur nu ngabangun masjid bangun ku urang mumpung urang keur boga terutama di pinggir jalan jangan nu lewat eta mah ganjaranna geus pohara gedena ge lain lalagan gedena pohara jasa aya tekna dina sahabat nyaritakeun ka Kangjeng ya Rasulullah wa hadza fitariq naam hadza fitariq berbeda cek Kangjeng Nabi yen ngabangun masjid di jalan jelema teu nyuha teu nyaho neulejam waktu salat di dinya derdei ya Allah teu karasa eta amal ngalir kanu ngabangun tuh ya ngaramekeun masjid urang mantap kula sok sedih teh ge artina di Indonesia sakieu geus pohara jasa digodaan tapi lamun urang pas salat di rest area pinuh mah eta pinuh. Di Jakarta di toko daun kelapa Mangga 2 kula keur meuli kaca tak kaditu pas salat zuhur wah mad je cek kula jatuh mah pelayanan anu dihandap teh anu susuna gede teh gitu dah ya Allah nyana make eta susuna di kaluar-luarkeun bajuna salat make mau kena beres make mau kena make rok mini deui mah budak bajung ngasana ya tapi oh masalah guys itu hebat maksudnya hebat jauh berarti kita kan teman-teman menjana mah keur ngalayanan doang kan beureun di titahna kos kita teh nama kan berarti ke masjid mai antri salat ya Allah ya Rabbi. Nah di Indonesia mah hese diulah-ulah salat bae di pabrik ge demo hayang nyin masjid encek bingung encek hanya tolol lu ulun sulekelnya sini kenapa bikin masjid hanya si encek goblok aya gua di demo. Tapi di Indonesia bagus kos gitu bae, mentak aya di Polres, aya masjid, atau aya guru di DPR, di negara aya masjid sing rentul di urang mah. Sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin par di rest area waktu salat macet. Tetep bae antri. Ya Allah ya Rabbi. Berarti agamais di urang wayana tuh
milih presiden anu aya agamaan, milih DPR na milih partai anu aya agamaan, ulah sok sambarangan atuh ai endek-endek ai moal-moal. Tarolol jasa ieu mah. Lah ya, urang geus jahota tentang pembangunan masjid, ulah ka Bongbro jeung ulah ka Bita ketika dibangunkeun kaum muslimin, kecuali asumna dina perumahan kudu disadiakeun nu ngabangunna tetep muslim, teu meunang bangsa kafir-kafir ulah muslim bae. Abeh ngeunaheun dipakeun. Aj'altum siqayatal hajj wallahu a'lam.